kasehatan ku kolot masya Allah jang hirup sia-sia kene engke kaditu siang ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu nang ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kaditu na zat kawin res hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah teh mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun maka ning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan. Ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat Siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Mulaya anu ngalewihan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya geus teu make hitung-hitungan. Kenyataan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba Mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo. Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo. Terus ka Sidratul Muntaha terus ya ka dieu balik deui terus cek eta cek Abu Jahal ka mana ya ka dieu ka haram sabaraha jam ya gitulah bangsa 2 jam atau leuwih saeutik mad Aisyah edan teh sok kajuleuwih kitu kamari mah sia kamari aing masih kene rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun ga isia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokona mah kitu bae kula coba tandana naon tanda ugu hayang nanaon cek coba ayeuna mah lawang masih di Aqsa kos kumaha Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun wah lawang breh peku kaku Gusti Allah dibukakeun aya Masjidil Aqsa oh lawangna nu hareup kieu nu belah kigir kieu nu belah gigir itu kitu coba lawangna sabaraha ditunggu Kangjeng Nabi jiduat sekian lawangna tihangna dihitung sekian hareupna aya naon sia eta nya nama nya cek cenah eta sia mah sedang lamun jadi dukun mah Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar jangan dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nya oh ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur penting mantes lalakon ti mana ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha juk
cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu tadi ta meme subuh aju eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha ta Abu Bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya titik leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae lamun salian Muhammad ge heula ge tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq geus teu make tawar-tawar deui masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali, contoh para wali ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah kitu sih eta kredit bisa diharamkeun nya. Hayang aja teu arti. Masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung-merenung heulana naju jelaskeun. Gur Abu Bakar mah geus can kaharti cara. Lamun Muhammad nu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik. Pangetan geus anggeus-angeusan. Tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi. Di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman. Nah, masih keneh kafir. Nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anakna bah. Asana abah haju lain deui kuari. Nutur-nutur Muhammad ibadah kana teu kadeuleu. Urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo anu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena, sakitu hebatna kadeuleu ku urang, karagap ku urang. Haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah, cak kula mah kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae, urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu. Hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul, eueuh di wetan, eueuh di kulon, eueuh di luhur, lain di handap, lain di tengah, lain di mana tuh di mana? Can dibere hidayah mah kitu bae. Hese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing nyembah ka pangeran, pangeran kos kumaha. Artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung. Mun gede-gede sakumaha? Mun di luhur uncang-uncangna di mana? Coba kuntil anak atuh nu kos kitu mah. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantep iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah. Ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah. Nyaritakeun pangeran ngaji henteu. Nyaritakeun hukum ngaji henteu atuh moal becus kajian kumaha ge ngaji. Seminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah di dinya geus saya tenang begitu der ngaji reup nginaheun jasa beres amin kakara kudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa oreganan kerek. Tah, Sik Abdurrahman kitu bah, urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu. Eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae. Boga anak teh can nuturkeun horenganan. Akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak. Torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi
kau lama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jang moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun tuh teu sapira batu bejakeun coba Muhammad Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wanuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hayron kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ieu hayron bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah jadi geus lalaki teh nyandung katulimbeng aduh teu nyaho jalan Ege cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu tadi. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal belah mana. Masya Allah. Jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae
Zaid Aisyah deka mana Neka Serang. ka Serang dek jalan ke mana tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu salah tah mau datang ka Serang ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah ye Aisyah kumaha tah mah aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka hijrah ge moal datang bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetap nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema ka Pahung ngaranna ka Sarung Katulimbang teh Aisyah tuh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor beak judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngaungan ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia nu bapana bego sia mangan hak pake doang kumaha teh geuleuan dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los malana lah kos kitu mah henteu happy. Waduh, Masya Allah. Dituduhkeun eta mah haram, sama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite, atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos alah, tidak menghayal minuman kos kitu mah. Hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Galak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna ka Pahung Katulimbang jelema. Katulimbang dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah Masya Allah ceng Abah makarunya ka Aceng meunang ngadidik Abah hartina wasilah disakolakeun ku Abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, tah ieu sia aya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikanna aja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh Masya Allah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeulean gitu. Atuh Abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang Abah mah garila ieu dinasehatan tuh Abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu gimana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun keur rumah keur asupna umur sabaraha keur asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat aduh eta Abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi haid geus bisa mandi nifas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anna rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak Abah mah sakitu henteu Bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula Abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kos bener tah ngomong tugas Abah mah ngabiayaan tetek geus kadituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae ta eta ngaranna Katulimbang budak teu ngadenge nasihat kolot Katulimbang nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon kitu Bah eta mah jang aing leuwih berat tah bapak bloon jasa tah mah
Masya Allah jangan hirup sia-sia kene engke kaditu siang ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu ngeunaheun kadanan kunyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus kaditu na zat kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah blek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokkeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan tadi bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese teh kadenge Gusia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tah Gusia dah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh Masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae Masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal manya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae
ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniyat kudratirat ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan 3 dakwah teh hiji Islam 2 iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta tah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islamna rapi imanna rapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suluh neraka lah kajenna keuna jadi suluh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodok aing mah dibendu ku makhluk basa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah eulah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan ulah tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus dituntun kudu aya guru kabelah ditu nah urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun saha lain sakadar zikir tah zikir na mah babari atuh asa derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih nu loba zikirna pan bloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh artina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya anta budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh
katulimbeng ta jelema hei ulah ngridit loh ulah ngridit wae teh ngridit mah kuari mah katulimbeng ta jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jak tiba heula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah nu sararese kuari usaha mah katulimbeng teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbeng teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbeng hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak peta kiai katulimbeng tak kos gitu tak kula mah nanya bae kira-kira lobaan nu katulimbeng tah lobaan henteu tuh atau emang nyana ieu nu katulimbeng masyaallah aya ge pas keur taun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1 titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan angkat. Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah kadi oh iya izin belah di kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana datang deui ka dinya Ki ulan tempat hiburan di mana kan tadi geus dituduhkeun cak anak pengkolan di dieu imah eta imah aki aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan tambah kuburan Ki eta tempat hiburan masa kuburan cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap ngaco si aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan cabat Ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampiling kugu eta buaplok alhamdulillah cak si aki makarak ditampiling alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih jelema ya kencak waris siapa Ki tempat hiburan di mana eta di dinya tampilin deh kencak joger alhamdulillah di talian si aki
tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain jeung ulama tak lain lamun kiai ieu asuh aing bahaya ceknya lain aya pikiran mah kos kitu aya polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar kalian gunyana diseret dibawa ke istana laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep wah cak panglima aing ya bahaya cium tangan raja kiai wah bener baik cilaka aing cilaka cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didieukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon kitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun aduh tapi pan aing mah nu jelas nu dek laporan bae ke Tuan Raja dan dek mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mangahinakeun anak abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman ayo ulah kebenaran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan bener kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung Panglima ku bodoh-bodoh teh tuh kiai mah kos kitu teh raja tinggal raja di bodoh-bodoh atuh bongan nyana nanyakeun anak kula sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan eta mah lain jelema jurig kos kitu mah kayak stop Raja stop acak-acakan ya urusan dia cek Ibrahim bin Adham bos ayo nanya hiburan ke budak ngora kanu teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyaho sia aduh dan amankan dan tapi asup ka jero hate Tuan Raja jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan teh geus macam-macam jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas tepamrih dekasa sebab non eueuh unsur hayang di alam eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah Ki Haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah patulimbeng bin katulimbeng 3 kali bin tah mah geus katulimbeng
di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan diberi jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat Katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah Katulimbeng bin 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 sabaraha bin eta Katulimbeng lain cakula Cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah Katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha he dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat, di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu, di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah. Tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona ente ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ieu nasehat cek nya gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panggil sia cia tuh kula penting ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima
saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuhan Raja abdi mau sakitan saya teu beres ya jelema coba udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kakarak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek Tuhan Raja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar ka kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetep ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu cai ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deh ke istana tah titip cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dek kerajaan saha jurig tuh cak raja pan kieu deui bae ye blabe ieu mah ya lepaskan deui cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi geus di tes dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil guys balik deh balik Ibrahim bin Adam tinggal raja panglima jeung wakil urang kumaha ya geus kieu urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti urang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang
Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babuk habak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana. Asli embung dibere hadiah, asli embung dianterkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu nah malah maka dia mah keur ieu ge 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Tak mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di negara urang teh bok-brok teh geus ti mimiti pedagang, pemerintah nomor 1, pedagang, petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru, urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon. Amin endek moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ayeuna ka dieu ye. Tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Inna hudallahi huwal huda. Sanyana pituduh Allah yane agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah wal huda. Ialah Islam. Selain Islam dolal. Sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang wa umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya ranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieun ranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul.
dihijikan maksudlil hisabrek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha orang dipakai naon eta umur salira di dunia orang boga harta dikamanakeun eta harta orang salira di dunia nyokotna ngalakna ngahasilkeun menang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia iyalah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata orang diperbandingkan ciri orang diperbandingkan antara bener jeung salahna sungut orang irung orang kabeh awak kurang nah iya bakal dihisab engke iyalah wa ilaihi wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun bakal digiringkeun dihijikan dikumpulkeun ke jaga di masyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka aya surga nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab masyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat bapak orang aki orang keturunan orang anak-anak orang jeung tetangga orang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburanna lega jeung caang di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalayan kersaning Gusti. Alhamdulillah dina minggu akhir Syawal ieu urang bisa kumpul deui di Majelis Ta'lim Al-Istiqlaliyah ieu dina motif niat anu sami yakni talabul ilmi sabada urang libur panjang sabulan ditambah sabulan deui jadi 2 bulan urang libur aya anu geus kakejet bae hayang ngaji kosunya ante kadeuleuna teh kitu aya anu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur atuh kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mah kos kitu ngizin-ngizin awak tuluy di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu urang ge tinggal nungguan waktu doang urang doakeun Bapak urang nu geus ti heula di heulaan urang emak urang nu geus ti heula di heulaan urang tu keneh anak urang dulur-dulur urang tatangga-tatangga urang kawau-kawau urang ahli-ahli majelis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuluikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh hartina pengurusan budak, pengurusan jelema nu teu istiqlal dina ngurusan dirina, hifzu la yastaqillu, ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana, imma budak keneh wa imma ilang akal lantaran tetep status manusia jadi kudu diurus. Khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan keluarga, tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapa kolot eueuh emak kolot eueuh mamang eueuh ua ge eueuh geus eueuh kabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta panjelema nya dipikeun otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah, ialah pemerintah. Hendak nyeun pemerintahanana nu bener, nu bisa ngurusan rakyat, nu bisa ngurusan rangda-rangda, terutama nu ngora lurah tama urusanan kemenang aya rangda herang asal aya jahe perbut lurah jeung lurah, hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui, ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji, jadi kerjasama bae tungtungna mah tah eta kosid aman, lurah aman ngamankeun nu kolot, polisi ge aman, jadi berengan digeser baik. Jadi arah aman kabeh. Eta lah tipe negara nu bokbrok, tipe negara anu sakit, tipe negara anu keur kritis, diimpus di ICU. Ieu negara urang modal kos kitu, mun ditanya kapinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter Andes. Camat pinter, tunggal leuwihan ti lurahnya nama. Ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh. Ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun. Ai menteri geus teu kudu dicaritakeun, menteri malang-lang buana unggal negara. Presiden moal dipilih presiden mun teu pinter, atuh negara acak-acakan. Kunaon eta? Tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah. Kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter, berarti pinter tengah jamin karena bener, pinter tengah jamin karena beres lamun teu bener, pinter tengah jamin karena ecreg lamun teu bener. Nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener, iyalah negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh. Waduh, ngap-ngapan modar moal bahas-bahasa Mekah sagedeung deui asana ieu. Tuh nya. Atuh kieu bae cenah kiai gua mah urang nengan pemimpin nu bodoh di, nu pinter ge sakieu ku nu bodoh. Atuh kudu nu kumaha atuh. Nu bener pokona mah. Saha atuh nu bener teh? Atuh kiai nu bener. Weuh deui ai lain kiai. Saha atuh kiaina nu pas jadi presiden? Ya weuh deui.
jangan Gusdur aja Gusdur geus eueuh deui kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gusdur lantaran ternyata setelah dibaca rencana Gusdur luar biasa moal timbul 100 tahun ka hareup 100 tahun deui model Gusdur nu aya mah kuari aya Guspur kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman Darto bae kadinya si gepeng nu ngaheureureuyan nagara bae nu sekarang itu Masya Allah urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang umumna Serang Banten umumna pisan Pulau Jawa nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai pemimpin anu jujur pemimpin nu bener pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda tenang cenah ngurusan rangda teh kudu konfirmasi ka kiai aya di kantong aing insyaallah ieu tapi kajet aing teh urusan jadi kageja aya tulisanana di akhirat mah urang mah ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang bae perbaiki perbuatan urang rapihan diri urang jujurkeun diri urang ulah waka mikiran nagara urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora bae rapihan mantep geus sakitu ulah waka mikiran nagara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae supaya marah dah bisa nundekeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona ai nyandung hayang ai ribut unggal poe teu beres teh mah kos kitu mun hayang atuh bebejat ai aya elmuna ge geus cenah kieu ge can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya aduh Masya Allah sabira awewe itu babari sebenarnya mah nyandung mah asal urang tas gilir bae memeh asup marah ya gitu potol nu kolot mah jadi marah kapiheulaan ban ku urang marah memeh urang nyaritakeun pengurusan nagara nu bakal diatur di jero kitab fikih aya siasah Syafi'iyah aya siasah Malikiyah aya siasah Hanabilah aya siasah berbagai imam-imam diatur sedemikian rupa nu mantak salahna lurah salahna camat bupati kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa kakur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teh ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon geus teh atur teh akur bae geus cenah aya mui di jerona teh podol sero mui geus bisa dipercaya lah bensin atuh haram meuli mah nya mui lobalah pokona mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang babaturan urang kadang guru urang nagarana nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan nyana mah ditoelna kudu mah cek nu di luar naon tah atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah tanya naon eta pokona rahasia eta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we ka mui emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing manya hasil ngaji gelut ayo rapi yuk urang rapihan RT beusi salah atuh tegor RK besi salah tegor lurah besi salah tegor cenah aja salah kabeh lurah mah turunkeun atuh sia nu naekeun baheulana pan dibere duit jadi kuari itu bisa nurunkeun tah eta nu beratna kos duh masyaallah sekali deui
jadi memeh orang nyaritakeun pengurusan negara, orang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga. Dina masalah hadonah syarat anu ngurusna aya 8. Nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah, pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadonata lirokikin, teu meunang ngurusan jelema nu status daroki. Kaula budak amat boro-boro ngurusan batur, cacakan ngurusan dirina ge aya di bawah naungan sayyidna. Hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal, nu mentak la hadanata li majnunin, nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga. Syaratna kudu boga akal, nu mentak nu edan, nu boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah, nu mentak la hadana talifasikin jelema pasek bat teu meunang uras-urus. Kudu nu amanah, kudu nu terpercaya. Sebab anu pasek moal bisa ngurusan batur, cacakan ngurusan sorangan get can ecreug. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam, nu mantak la hadonata li kafirin, teu meunang ngurusan itu jelema kafir, ngurusan jelema muslim. Syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antah lual hadinah min zaujin ajnabiyyin. Lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sote, syaratna encan nikah deui kanu sejen. Mun indungna geus nikah deui kanu sejen, teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak, ngurusan salakina ge eta can puguh bener. Sebab salaki anyar teh mah kudu diurusan, kudu dipandian luhur handap, kudu diusapan, geus teu kaburu ngurusan anak. Nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak. Nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun. Wa in kana radian, lamun aya nu diurusna eta budak leutik anu nyusuan, nu nyusu. Budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu, isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anak. Kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur. Asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan, aya di palemburan ngasi. Nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna. Aya di lembur mah encan stabil, di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah. Lantaran can stabil perekonomian anak tetep jadi kapaksa, lain deudeuh jeung nyaah kanu jadi anak. Malah mah anak di mana indung di mana di kota mah dibikeun ka bisister. Kadang-kadang kapanggihna ge saminggu sakali, gitulah di dunia karir mah. Tapi di palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak, sanajan lain deudeuh sawareh mah, lain nyaah sawareh mah. Ekonomina we can kabeli cai susu, can kabeli susu sapi, jadi disusuan kunyana, gitu. Mantap. Lamun ditanya kunaon si ibu teh daek nyusuan anak, besi lambeng gitu nanti. Padahal mah eta urusan gede jeung leutik mah watek tah bakos gitu. Aya nu teu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae. Aya nu nyusuan bae aya itu peungkeur bae sarua bae. Tama urusan dirina
lamun tadina lobang ngadahar gaji teh lambeng teh lamun tadina lobang ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak beungkeur teh kos sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor ka-8 mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kene nyusu na ieu kudu dioper teu meunang diurusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah embung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh. Jangan deui saha anu sok nyusuan. Jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab. Kulikeun. Ta eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh. Supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung. Supaya bener-bener budak teh ngarasa aya dina naungan indung tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan syarat nomor ka-7 alayakuna bi maradun daimun ulaya sana teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro ngurusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan menjadi bapana ka-7 nomor ka-8 alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta budak teh leutik keneh can nyahueun jalan teh teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah lain 8 bahkan jumlah nate aya kitu 12 nomor ke-10 aya kuna rasyidan kudu pinter deui endeu kumaha terurus budak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh tepukul tegaru indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa kaurus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum biwirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang ngurusan budak teh nomor ke-11 alayakuna mugbilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho malulu poho asal diteudeun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mananya budak asal diteudeun poho masyaallah teh menang nu kos kitu nomor ke-12 na nu ngurusanana ulah budak leutik lantaran ieu mah urusan wilayah urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak leutik kudu nu dewasa ta etalah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusana
Maghrib memeh maghrib di pandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadang danan budak terus maghrib terus diajak sholat heula tungguan atawa diasuh heula beres sholat wiridan di pagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh maghrib boro-boro mandian budak nyanan aja teu mandi ngejebleh beges teh kaburuna naon dur maghrib boro-boro mandinya na di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgir rendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak model kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah gitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deh itu moal beres tak ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan-pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jeung abah sia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah, eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna Pain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna nu tatadina kafir kuari jadi muslimah ta eta mah jadi kembali meunang urusan atawa syarat neta tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurna anana terjadi terhadap awewe anu pasikoh yakni kuari awewe tobat tina pasekna ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek atawa tatadina awewe teh dan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah tanu tatadina teu meunang ngurusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui atawa tatadina awete rokikoh yakni kaula yakni amat teu meunang ngurusan anak teu meunang ngurusan boro-boro ngurusan anak dirina ge aya di bawah naungan sayyidna kuari nyana diperdekakeun ku sayyidna jadi statusna hurrah merdeka sampurna berarti setelah kuari jadi awe sempurna meunang nyana ngurusan anak awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab kuari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak leuwih gede teh urusanna tibatan budak tah jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar jadi berarti kuari mah geus ditolak statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui tuh
nya cek ajengan musanipain kana main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tatadinan teu meunang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awe anu tatadina ditikah ku salaki anu anyar ku ari ditolak eta habonat meunang urusan deui fa in gobatil wallahu a'lam bissawab.